Yok, at. Di hari peuting aya naon rame jelema kuat garing ka ditempokeun teh. Nyata teh kejadian rame, bangsat beunang. Di mana, Ad? Di balai desa. Da eta mah masyarakat jeung warga teh bingung. Hah? Nareungeun eta bangsat? Heeh. Nu popongko, nu kusulu. Heeh. Iwade, teu teh. Nahan? Da teu wani. Terus mana kumaha? Hare-hare, dia. Bukan isim cuman Ad. Lain sete. Terus mau naon? Daku dibukakeun teh bajuna. Pinuh ku hapur besi. Atuh pantesan sarua jeung dikaroan. Oh no. Kan papangi Ad. Naon teh? Kade poho. Oke, penting bagan ngarona. Ngarona? Aing teh naon teh? Malam Jumat ban ke. Benernya Mam Jumat ya? Taruh di mana tuh teh? Di kak, lu hatu piraku di masjid. Engke arek, ada yang tanya? Ad, keng naon di dinya? Oh, dari RT. Cenah tadi titah ngarona. RT, gaduh ngarona teh. Lain digaduh listrik, tuh digaduh pas ronda. Deka, mana cai saat deh, mana can sholat isya di? Ayolah lampahan, anak bentak aduh kuna, sieun di deka. Bang, batur tanya. Yo, antur dewek yang cai, keung dewek Aduh, deka haji, asal roda hoream Dah, si hoream. Di bereng dewek yang mau dibako-bako mah. Kumaha atuh min euy, ada jeung sia di mana lah. Ayo. Gua kata. Si antara tuh urang teh ketempo. Nah, si mangkorak kene biar kota deuleu. Dek mah. Udang sih. Oh, baterai, buka ketempo. Tumban deh. Kolot. Cilaka teh lain ditulungan. Kalau kanjong serikeun. Tak dok, mau baterai tapi teu ketempo haji mah.